entah mun salaki amak euceut repeh keun antep hiji lalaki nu lahir lain tina rahim istri sadana ge ti ibu matak lalaki keur ngamak cici ngamak keneh singsatkeun anerok ceuk teh kembalilah ke tempat asalmu. Halo cicing sasantri hayu we pasea seminggu 2 kali ari anakan 2 tahun sekali ku abi teh ditaros amang cing si ibu geus nganeg deui geuning pan sok pasea we da amang mah cenah paseana tina sirah nepi kana bujal ti bujal ka handap amang mah dameng dakwah subscribe like and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mencit hayang di imah biiro nu ngawalar salam muga-muga sing tiasa angkat umroh. Amin. Mencit hayang di imah Pak Eci nu ngawalar salam muga-muga sing enggal tiasa angkat ibadah haji. Amin. Mencit hayam di imah Sidilan nu ngawalar salam muga-muga sing punah tina rupi-rupi cicilan. Amin. Nu ngawalar salam didoakeun muga-muga sing arawet anom. Ibu-ibu nu teu ngawalar salam muga-muga carogena sing enggal kenging nu anom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi na'budu haqqa hamdih wasyukru haqqa syukri hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi balagha ma anarul arda sarqan wa gurban binuril ma'rifah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik wa adim wa akrim wa majid wa syarif ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina nabiyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ay Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Azizil Karim tabarrukan bi dzikrihi wa ta'abudan bi tilawatih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Wa qala nabiyuna wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wal muhajjiru man hajara minal khotoya wa dunub. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun habibun nabiyul karim wa dzalika minas syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Anu dipihormat ashabal fadil, para alim ulama, para kiai, para ajengan, guru-guru simkuring, guru-guru urang sadaya, utami mudirul ma'had pondok pasantren Riyadul Hidayah kersana akang sakulawargi kali sadaya para asatid anu kusim kuring dipihormat.
ais pangampi pupuh lembur aparatur pemerintah upami aya bapak kepala desa teu aya macekap kudu ngawakilanana bade bapak kepala dusun bade presiden tingkat 8 bapak ketua RT presiden tingkat 7 bapak ketua RW sadayana pini sepuh tokoh masyarakat tur anu dipika sepuh di Cirapuhan pamitu lepat leres sadayana muga-muga ku Allah dibarokahan Amin ya Allah ya Rabb. Teka kantun panduung waktu panjajab acara nu parantos maparin waktos kasim kuring insyaallah ieu pangaosan moalami dalila ge tara diarapalkeun ieu nu penting mah pangaosan mah singkat padat melekat insyaallah sim kuring balik mawa ilmu nu manfaat cuma berkat wae anu dipika cinta tur anu dibanggakeun sadayana santriin wal santriyah pondok pesantren Riyadul Hidayah kumaha ahli pangaosan ibu-ibu bapak-bapak sepuh anom darama nah ieu teh ngahiung kieu damang cenunung bititin aya bidedeh ceimas bijuju ceuun maeha aya syukur ari aya mah biepon aya tuh aya maanah aya ceipah aya alhamdulillah bieti aya syukur maicih aya maicih alhamdulillah abdi bade ngadeg wae darumasa jadi ajenganana nya kitu teh mini aja aya martabak mini aya ajengan ge ka urang mini ciri ajenganana teh pen seuri nempo urang wah meuli lebu kacang polong ece mawarbik dina keran ibu-ibu ting paralong da mau balik ke raina Aldebaran hapunten da abdi marumaos nu penek mah insyaallah anti panyawat darah tinggi sabab darah rek naik ge moal cios da awakna penek di dia aya nu gaduh panyawat darah tinggi nu aya mah gampil obat nama aya di dapur minyak keletik cekape di leueut 7 wengian maca bismillah mameh kulem teh ngaleueut sasenok dintenan ka-7 jeung aya nu lumpat di kasisi dintenan ka-7 heuceut tah parios ka puskesmas darah teh moal naek da leureun ku minyak alhamdulillah nu kadua nu penek mah anti panyawat darah tinggi itu salajengna nu penek mah sok cerdas ibu sok sabab otak jeung hatena deukeut tingali geura profesor doktor insinyur B.J. Habibie mampu menciptakan pesawat terbang Habibie cerdas sabab awakna mata kece sing gaduh cita-cita gaduh putra gaduh incu anu soleh kece hayang-hayang teh boga budak penek kawas ati halo alhamdulillah ku Allah teh urang teh masih keneh dipaparin sehat walafiat da urang sok ngadua badana tepan anu fardu boh sunat komo sabada tahajud mah ya Allah paparin abdi panjang yuswa keur naoneun panjang yuswa ge ari pondok napas mah saeutik-saeutik ka Sukesmas saeutik-saeutik ka rumah sakit Hasan Waikin Pak Ridwan bu sanajan imah SNG 12 rumah sangat sederhana sisi solokan saat sabab seueur sametan senal sisirangan sarung soe ai keur sehat mah alhamdulillah dahar jeung uyah ge karasa jeung garam alhamdulillah bu alhamdulillah urang teh nyuhunkeun ka Allah panjang yuswa bari sehat walafiat nya si mak mawios wal apeot oke halo
kamari dibere corona pan masya Allah bujeng-bujeng tukang usaha mau balik ke model abi da loba nu bangkrut meus ngabatalkeun meus ngabatalkeun halo nempo batur masya Allah nu arusaha ge macet sarua tukang useup ge putus asa keur usum corona amang kunaon teu nguseup eueuh nu nyangut da laukna make masker kabeh nempo batur masya Allah positif abi mah negatif ngan pun bojo positif da boga anak deui usum corona mah eueuh gawe meureun halo nyuhunkeun ka Allah sehat alhamdulillah urang sholawat heula sholatullah ala toha rasulillah sholatullah ala yasin sadayana sholatullah ala toha rasul sholatullah ala yasin lamun ngaji kudu jem ulah bari nyoho komo bari tibra bisi digen gonol kelong iya sholatullah ala toha sholatullah ala yasin hirup loba nyeriha komo teka bagi be nu disalahkeun bapak majar maneh goreng iya sholatullah ala toha sholatullah salamullah ala yasin habibillah tisuk-isuk persiapan belaan mereskeun seus dawengina aya pangan mubaligna leutik pejet ay sholatullah ala toha rasulillah sholatullah salamullah ala yasin habibillah salawe mah 25 mobil sedan cetna hejo awewe zaman ayeuna bisa dan teu bisa ala toha rasulillah sholatullah mullah ala yasin ya Allah mugi berkahan warga sadayana warga Cirapuhan amin dipaparin katenangan kadamaian katentreman oke toha rasulillah sholatullah salamullah ala yasin Riyadul Hidayah Gusti pajengkeun kiaina istiqomahkeun elmuna tambih-tambih manfaatkeun para santrina Gusti sukseskeun sadayana
ge keur masantren baheula can usum ieu can usum hadroh ieu baheula mah taboni ieu rebana nami grupna Alwardah asal warag dahar. Masa santri itu masa yang paling indah sabab aya deui nu paling nikmat na dahar keur jadi santri. Jadi santri mah di ditu pananu keur ngisi di dieu urang ngisikan da santri baheula mah ngaliwat di ditu ngising di dieu ngisikan doh raos teh sanguna teh gurih da cai tai teraskeun awewe ge eueuh nu daekeun baheula ka akang eueuh nu daekeun da keur mah disasarung wae jaba buduk nya buduk abi mah boro-boro bisa ke dokter, boro-boro bisa ke apotek, kudang daunan we digesang bari diubaran ku tatangga pasantren make jampe mimiti nama bismillah kaditu nama jang jawokan bismillahirrahmanirrahim duk ilalang aya kodok di talian buduk sia teu kapalang maning borok sakalian mah ngaranna ge urang keur masantren alhamdulillah benerna ge agung hebat ieu acara moal aya acara nu sapertos kieu sabab di dieu mah ongkoh bulan Sapar tapi muharaman ari mubalik mah nya atoh wae ceuk abi teh ieu teh akang acara naon Muharram pantos sopan teu beda eceuk geuning ari lebaran di luar nama biskuit monde di jerona kiripik. Mudah-mudahan sanos bulan Sopar sing barokah amin ya robbal ieu bener meuni gede abdi teh atoh kacidak ngan sakapun sok sedih margi ari bener kieu teh sok dipake moe pare leuheung dipake moe pare palebah di Malangbong 1 bulan yang lalu abdi pangajian ari pek istirahat di masjid eta bade ka WC maksudna mah cenah jang cenah nuju direhab WC teh ari pek teh titah kana pacilingan helikopter teh aya beungeut aing nah cek aing teh kudu nu moal nu ngisi teraskan nyaan Allahu akbar ini asabara rungah kakara ngaji di suguhan jukut luar bateuing alhamdulillah hiji-hijina ajengan nu ditungguan tuh pengawana ge tangkal bari di meuli caang ari ajenganna teu pati bodas atuh ajenganna ge hejo carulang nya ajenganna hideung santen ngan santena bahe bu Pak, bapak nama jauh ieu yang santri bager sing gede harapan di pasantren. Ayeuna mimiti keresahan orang tua di mana-mana. Sabot Covid santri melonjak sigana teu nambahan padahal santri teh jumlahna nambahan. Da kolot rada hariwangeun. Jadi dititipkeun ka pasantren. Nya. Baheula mah udah daekeun. Cenah maneh hayang kawin ka si Nuris neng ceuk calon mitoha teu tulus teh kamanakeun beungeut mama cing beungeut moal pinah kana bujur halo ari kamari giliran ka tanah suci jeung mertua teh ngomong cenah nyai lamun maneh nolak si AA bakal hanyakan naon kitu syariatna mamah aya di Mekah ayeuna teh ku si anya heuh ku aing kudu budug di ongkosan halo teraskeun sebenarnya mah akang sareng para tokoh kaditu karorompok bari neneangan api Gusti KLA kaleuweung leuweung awi ayeuna mah Awi kota abi mah leuweung diteangan beungeut abdi meureun aya di dieu alhamdulillah ka dieu teh katipu nu ngodang teh abdi mah keur masantrenna ge juhein juara HS internasional teraskeun hiji temana naon menyiapkan generasi muda berkualitas tema nu paling utama namanya eta tahun baru hijriah bu tira ayana tahun baru hijriah subhanallah tahun baru hijriah teh teu aya di zaman rasulna eueuh zaman rasul Islam can boga tahun Islam teh can gaduh jenengan tahun
dina waktu Khalifah Umar bin Khattab mantenanana nampi surat di Persia anu akhirna bingung ngabalas gabung jeung para sahabat kumaha carana ieu urang hayang boga taun ceuk nu hiji mah kumaha mun taun Islam teh dikawitan ku lahirna Rasul ceuk nu hiji mah kumaha upami ku wafatna Rasul teu ditampi kumaha upami nuzulul Quran teu ditampa akhirna Sayyidina Ali nyarankeun taun baru Islam teh diukur ku Rasul hijrah di kota Mekah ka Madinah matak disebutna taun hijrah umat Islam teh arane ayeuna mah hari tahun baru Masehi meni rame nyeungeut kembang api barbeque kai barbeque teh eta babakaran beri nyeungeut eta teh geuning kembang api Happy New Year Happy New Year gawe Bu nah hari aya tahun baru Islam pada aya nu pawe obor kamarana ieu cenah rek ngurekam mana padahal tahun anjeunna kana bulanna ge geus paroho ceuk poho cing sok hiji Muharram 2 3 ceuk aing ge mulut eta mah kalender Jawa Robius Jumadil terus kada ulah nyebut rewah menyangke bulan Rajab ngadua Allahumma barik lana fi Rajab warwaha aya ge fi Rajab wa Sa'ban terus Ramadan teras Syawal teras ulah hafid Julqa'dah naon cenah teras Julhijjah tuh tariasa alhamdulillah sawarek keun da poho mah jelema teh hege ceuk teh bari ngalagu dilagukeun kawas guru TK dan guru PAUD diabdi PAUD teh alusna mah kepalana teh puan pan kieu ngalaguna teh Muharram Safar Rabiul Awal Rabiul Tsani Jumadil Awal Jumadil Akhir Rajab Sa'ban engke akan geus naik ieu engke karena make musik ekna teh kalem kasep kalem hayo ibu-ibu Muharram Safar Rabiul Awal Rabiul Jumadil Awal Jumadil Akhir Rajab Ramadan Syawal Julqa'dah jeung Julhijjah eta teh nami bulan Islam tahun Hijriyah eta teh nami bulan Islam tahun Hijriyah so ngareunah lamun make ieu budak di laguan Muharram Safar Rabiul Awal Rabiul make seni atuh Muharram Safar riweuh budak teh make seni ieu mah make lagu-lagu nu ayeuna bila ingin melihat ikan di dalam kolam airnya sok budak make ngalagu eta mepene budak make ngalagu eta budak teh pasti bakal jadi tukang nguseup halo aya kolot teh nu mentak ngeurewas budak ba atuh 10 kali nyebut ba teh budak teh teungar kalongeun malah aya kolot teh nu ngabingungkeun budak ari ieu budak saha ari ieu budak saha cek budak teh mun bisa ngomong pan aing teh budak emak halo kok mau kolot teh ngadak-ngadak jadi loba ieu loba omong nu tara ngomong ge boga anak mah dede moal ngomong dede anak laja nyaho anak jelema eta nyebut laja ka budak halo ieu teh katingali ustad teh poek halo
Ayo siap. Sidenan Nabi, sidenan Nabi, sidenan Nabi, sidenan Nabi, sidenan, sidenan Nabi, sidenan Nabi, sidenan Syekh Abdul Qadir Az-Zailani Habibin Nabi, Syekh Abdul Qadir Az-Zailani Habibin Nabi. Ayo Muharram, Safar, Rabiul, Jumadil Awal, Jumadil, Rajab, Saban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah jeung Dzulhijjah, eta teh genami bulan Islam tahun Hijriyah. Eta teh bulan Islam tahun Hijriyah. Teras ke Dumawi tahun baru hijrah teh leutik kan ehona. Dumawi tahun baru hijrah teh teu aya di zaman Rasul. Cek bahasa urang mah bid'ah disebutna. Segala ting dibid'ahkeun. Muludan, Rajaban, halal bihalal, Muharaman, beungeut sia ge bid'ah kitu mesti. Bo ongkoh nyebut bid'ah ai kalender Hijriyah. Polongo sia teh kitu. Halo. Di dieu urang mana teh Cirapuhan kira-kira sok ngaos Quran tara. Aya harkatan teh aya Qur'ana. Zaman Rasul mah eueuh harkatan, Quran teh gunul eueuh titik-titikan acan. Iya jeung nun teh eueuh. Tiraha di harkatanana ti Khalifah Utsman bin Affan. Zaman Sayyidina Utsman nembe Quran di harkatan. Mata Quran urang disebutna mazhab Utsmani. Karena penghafal Quran pada waktu itu mararaot, nu akhirna Sayyidina Utsman nyieun ide Quran ngangge harkat. Ai kabatur ngabid'ahkeun ai Qur'ana aya harakatan. Wow. Halo. Sok tingali Quran nu asli eueuh harkatan eta ge bid'ah, ngan bid'ahna bid'ah wajibah. Lamun Quran eueuh harkatan hese urang ngaji Quran. Maca Yasin ge bakal jadi yes. Halo. Bo di dia sok zakat fitrah tara dibayarna kunaon? Kuduna mah ku korma dan dina hadisna ke also in minta marin ku korma tidinya ayana ijma jeung kias teh nu mawi ngajina sing angeus ijma jeung kias teh lamun ku korma maripu sok ajaran ke bulan puasa hareup urang Cirapuhan ajaran zakat fitrah mah teu bi'a di dieu ku korma kenyeun kupat korma nyanguk korma atuh meureun weureu ari kabatur nyebut bid'ah ari zakat fitrah ku beas bid'ah. Halo narempokeun eta ustaz siga si Ohang ahkeun bae bo nyaan ecenya bahwa tahun baru hijrah ge ieu ge bid'ah ngan bid'ahna bid'ah wajibah mun teu gaduh tahun umat Islam rek kumaha nyieun penanggalan Ramadan dan lain sebagainya can disusun mah alhamdulillah guru-guru urang taruturkeun kumaha cocok cek kitab Tijan Sakinah Fathul Muin tuturkeun jeung sorban rek mula bo kumaha pesan Sayyidina Ali di mana-manakan tahun baru hijrah. Saur Sayyidina Ali penggagas tahun baru hijrah. Tilu pesana keur urang Cirapuhan, urang Selaawi sadayana. Hiji kun
kuntum indallahi khairan nas, kudu kabuktian anjeun di hadapan Allah menjadi sebaik-baiknya manusia. Jadi tamah umur teh sing tamih-tamih sae di hadapan Gusti, hartina sing saron. Da tamah umur teh ngurangan jatah umur, angka nanamahan jatahna ngurang. Tina natalitas kana mortalitas, tina kelahiran kana kematian teh beuki nuturkeun terus beuki maju-maju. Nu mawi maot mah moal ngadaguan urang soleh jeung teu soleh, rek soleh teu soleh maot mah pasti, rek bener teu bener maot mah pasti. Nu mawi sing sarol sing saroleh insyaallah santriah mah sorolehan. Matak santriah mah ieu nage cinta-cintaan nage make kitab. Jurumiyah, jujur memiliki kamu itu indah. Nun bertemu bak hukumnya ikhlas, masa kamu ketemu aku nggak ijab? Waduh. Mau halo. Teraskan. Nyeun surat meuli jamu sisi aspal duitna menang panimu, nyiar ilmu hese apal karena ingat padamu. Pada cingali barudak mapanghareupeuna. Mudah-mudahan sing saroleh solehah, amin ya robbal. Ibu-ibu jeung bapak-bapak hari hayang boga budak soleh, hari pasea hareupeun budak moal soleh oleh. Aya nu pasea sopan, moal aya cek salakina teh mamah apa teh meuni hoyong nyekek teh ka mamah. Cek pamajikanna mangga apa nyangakeun beheung teuk-teukeun ti koro-korokeun apa mangga sangangna aya nu sopan gitu. Lupa saya mah bahasana ge goreng, cek salakina ka pamajikanna repeh sia doma, cek pamajikanna ngajedok sia sapi. Budak hareupeun bari merongkeun lumpat ka imah RT bari ceurik, Pak RT ari abi budak saha. Halo, ku zaman ayeuna mah soleh teh luar. Naon sababna tantangan loba, dahareuna ge ayeuna geus serba make kimia. Baheula mah dahareunana halal, gogoda can loba, matak budak ayeuna daek di pangajian bari dari ukir luar biasa. Tepuk tangan untuk Riyadul Hidayah. Halo. Hese, hayang udang subuh ge hese. Cacak ada nage ku aki-aki, daun lumora ada lagi geus pahili jeung sora sapi. Hayya walau walau. Waktos barantos tabuh tilu, waktos barantos tabuh tilu. Aya pamuda di posrona teu nanyakeun, Bu, hek bari pupujian si Abah teh di ditu meditasi. Mugi Gusti ngahampura kana dosa indung suku. Pan bari asam urat. Matak para DKM nu gaduh musola, usahakeun di masjid musola tihangna sing loba. Kanggo naon eta ajengan? Kanggo cadangan makmum subuh. Pan ngareunah nu imamna eta, nu adan eta qomat eta imamna, eueuh makmum mah tihang. Pan abdi ngaraos sing loba ieu teh makmum teh ditempot teh tos assalamualaikum teh cek aing narangtung wae. Halo. Ibu-ibu kamari bulan puasa memenuhi gerto tahajud teh memeh saur ge tahajud. Alhamdulillah ari geus pisah di bulan puasa mah belang betul. Enya di ditu ge aya ibu-ibu keur usum bulan puasa yang kaburu saur meureun beak sangu erek ngisikan bari kaberangan teh yang kaburu tahajud hayang kaburu ngisikan eta mah jeung ngisikan bareng sorana teh bareng werwok. Bu, halo ka ibu-ibu heula moga-moga ibu-ibu dede sing siga Siti Khadijah amin. Istri nu geulis lahir batin, bari pinter neangan duit amin. Kawas pun bojo duit diselapkeun jero kitab ge kapangih wae. Eta teh awewe nu pinter neangan. Loba Khadijah cirampuhan ge. Duit diteuneun dina jero eta jok
luhureun jas hujan ditungkupan seutik kapangih wae eta teh awewe nu pinter neangan. Allahu Akbar loba ning Khadijah. Bo keur nyeuseuh kapangih 100.000 nyebutna yes. Jak meuli seblak ceker. Eta teh awewe nu pinter neangan. Loba nu ngapu. Alhamdulillah. Ya ibu awewe doraka mah di dunia nage geus monyong tong waka di akhirat. Biasana salaki mawa 500.000 ieu mawa 20.000 da kieu. Banyak lama tahun engal sing beuki saroleha. Amin. Ya robbal. Aduh, eta teh ceuk salaki teh mama, apa teh teu kekengingan, hatur lumayan aya sing cekap bageut 5 juta sadinten. Waduh, sigana boro-boro euceu pamajikan abi ge langsung berarti beungeutna teh ruhai peuting teh. Biwirna beureum siga careungah kana hayam. Pabrik cat pinah kana beungeut. Bari ngomongna teh kieu, bade. Bo, ibu hoyong ke surga, hayang kana panton nu mana wae dina kitab Tanqihul Qaul diuningakeun fi fadilatin nikah didinya aya bahwa awewe hayang ka surga nu mana wae sing sering nawisan kanu jadi carogena. Ya, peryogi teu ka ibu. Peryogi cicing sabudak mah teh. Osok ibu kitu. Ieu mah datang salaki harudan panas. Gusti ari bareng asup ka kamar da beda jeung kaonangan. Ari kaonangan mah duh siga ratu, ai papangih jeung salaki mah siga hantu. Kaonangan mah seungit ti luhur nepi ka handapna. Ari asup ka kamar salaki teh asa di jero material. Da pamajikanna make kaos aya aksara semen 3 roda. Bareng nyengir si kicengek nyelap, bareng heulai jeung hitut hampir pahili, da teu ngosok huntu, nempo bantal eta loba pisan peta. Aya Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Jawa di dinya sigana mun diseuseuh di balong lauk ge parae. Bu, insyaallah ibu-ibu di mau balager saloleha amin. Ya robbal. Insya Allah. Bu, sekali deui di akhir zaman mah penting budak teh tiasa naon bag-bagan agama. Tempatna teu kanu tebih mah kanu caket we karya Dul Hidayah. Bu. Cek. Nemalan ngarah tereh ngeusan. Bade milih masa karung, bade milih gebog jauh. Masa karung normal eta. Bu, bade milih masa ka lamun cuaca keur alus coba mun keur banjir. Naon nu dipilih? Teu beda masa karung teh sakola. Gebog jauh teh madrasah pesantren. Sok ece geus asup ka alam kubur banjir ku siksana Allah. Nuguna teh didikan gebog jauh madrasah pesantren eta teh didikan gebog jauh. Lain ulah sakola da abi ge sakola. Ayeuna teh S3 ce sakola teh lah boro-boro S2, S3, S1 ge keur hujan menyeri beuteung. Halo. Budak ibu teh ngaji di Renul Hidayah, ngirimkeun doa ka ibu bener panyamponokna, bener mukhrijul hurufna, bari jeung ilmuna bray cahaya di alam kubur ibu teh caang sabab didikan gebog jauh. Masa ka rumah sakola, lamun cuaca keur normal, duana lagi butuh mangga nu bade sakola mah. Ulah sakola tapi dua kola. Lo geus poho kana cai jang aing. Halo. Budak ayeuna soleh luar. Budak baheula soleh mah biak. Baheula mah dahareun ge boro-boro aya hamburger spaghetti. Ayeuna mah geus modern baheula mah kur spageplek we jeung spagoyek. Halo. TV saer teh hiji eta ge warnana hitam. Ya Allah di tengah teh film gelut tak cro ting leho ting getih da warnana ge dua. Heng
silih samper kaungal imah teh hayu urang ngaraos hayu eta sok naon sok nyamper baheula hek masjid teh can di listrik bari ngejah sok tingali ku cempor ku oncor budak baheula mah tingali bulu irungna ge garali eta aki-aki ti magrib ti ka isya teh teu marulang da can aya listrik ngadaguan berjamaah isya memeh salat teh diporosotkeun kolorna teh numpuk kolor teh di jajaran tukang aya 12 aya 13 sugan eta pahili kolor bari poek oge diameuan ieu mah kolor aing hek ngaji teh budak baheula mah jabar bapak jabar pasim jersia jabar ya bapak tuh apa lo bensin jerbis kop jabar kop tak jabar tabis kota halo ayo nama diganti ku metode ikro a ba ta bitati cetita halo sing panjang Yuswa bitati cetita ya robbal sok aya nama Gusti saur sepuh teh engke mah bioskop teh pinah kana leungeun budak kurang leres teu aya nama aya ieu tau leres henteu segala selfie pabing depression stres tingkat tinggi segala selfie mun awewe selfie bisa 80 gaya kiwati ngodoh anu teh dipoto bu nganteran ka sawah selfie masak gegero nganterkeun budak ka sakola ngabaso pangajian engke mah maot ge bari ngagoler SD kelas 1 geus bobogohan di kelas 6 awewena kelas 1 lalakina kelas 6 nyebutna ge mami papi mami lagi ngapain mami mah lagi dicebokin sama si bunda ari papih lagi apa lagi ngadulang layangan karek SD kakak bogoh nyebut mami papi SMA mah uyut beureum kakak bogoh jama budak ayeuna mah bahasana ge aneh di kampung ge kan boro-boro nyebut bapak mamah ayeuna mah ka bapana bokap ka inungna nyokap aya uwana wakap halo Garaya ngomong bahasa Indonesia komo kamari usumudi wah aki-aki jeung nini jadi ngomong bahasa Indonesia da incuna marudi dede kamu jangan papanasan nanti kamu ketulalengan nenek dede ikut diam kamu jangan milu saya cari kemana-mana hari goktek kamu di sini halo ngomong nih gaya aduh gaya ngomong dong sarua disalaki jeung pamajikan teh eta mah geus usum eta mah pamajikan ge disebut embun ai sugan aing teh sabun ai pek teh bunda halo mangga ada bahasa mah teu meulir nyebut ayah nyebut mami papi ge mangga ngan kudu keuna kana kekecrek mami mau kemana mami mah mau ngarit alah mami mau kemana mau ngaramet ari papi mau kemana ini papi mah biasa ini ngangondoma halo bu mudah-mudahan sing saroleh sadayana ibu barade saroleha bisa bade ngaos Quran bade tahajud bade dawam wudu upami ti desa aya bantosan 1,5 juta bade dicana ay tahajud mah insyaallah bu alhamdulillah saropan ibu-ibu di dieu mah nya di ditu mah ari kana tangkal caringin ngaliwat ka kebon meuni punten bilih aya nu ngageugeuh di dieu ai salaki digigireun mah ditepak hees wae bu da awewe mah ditanya sakecap ngajawabna mah bisa 200 kecap
Mama di artos tuh kamari nu 100 kamana apal ieu zaman ayeuna pan segala naik, beas naik, bawang naik, coba kamari kapan gas 2 kali can dibayar, ditambah ku jarum coklat 3 bungkus can panjang dibayar, coba iuran kamari Agustusan ditambah Muharaman, aya iuran kematian ti KRT-an, coba budak sapoe 30.000 mah teu cukup zaman ayeuna mah sagala aya we ditatanyakeun pan zaman ayeuna mah duit teh hese. Tanagana teh leutik padahal salaki mah sakecap. Bu. Entak mun salaki amak euceut teh repehkeun antep tuluy hiji lalaki nu lahir lain tina rahim istri sadana ge ti ibu matak lalaki keur ngamak cici ngamak keneh singsatkeun anerok ceuk teh kembalilah ke tempat asalmu. Halo cicing sasantri cicing ke sakedeungnya sholawat mudah-mudahan sing bararokah amin ya robbal. Tahun baru masjidna Parino sabab yang ditakutkan Israel bukan umat Islam yang canggih senjatanya. Jika sholat subuhnya seperti Jumatan, seperti hari raya, ekonomi Islam bakal maju. Cirina munafik Rasul geus apal kabeh ge 3 ngan ditambahan hiji di mana sholat subuh sering kaberangan. Nanya we ka diri sorangan, kuring ge sarua. Lamun teu boga santri jang akan sholat subuh teh sigana kaberangan wae komo mau balik jam 3 mun disarekan teh 12. Cek pamajikan teh gugah era ku santri lain karena Allah tapi karena ulah waka disalahkan mun karena jelema heula da ikhlas jelema mah berproses lamun teu era ku jelema komo ku Gusti santri teh geus kareu we Allahumma sholli ngadaguan ustaz li ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam Allahumma sholli ala Muhammad. Aya santri nu kesel bukakeun jendela masjid ya Rabbi demo kai bu hayang gudang subuh teh hese simut sajadah simut sareta simut sajadah gelo dipake simut bu hoyong majeng carogena usaha hoyong gampil jualan di nabes maju usaha ibu serius ya nu sisi balong aing kakarang ngaji asa murak ieu di ditu balong di dieu balong budak santri berresi gareulis karasep alhamdulillah betah aing di dieu bo aing diri ku tangkal asa di kebon teraskeun hoyong duga tabu sabaraha jam 4 sanes pengawasan penganiayaan wios heureuy wios tos di Garut itu selatan di Pamengpeuk Pusat ngajina tong heureuy mangga kita tungkul di deuleu teh mustami beak aya ge nini jeung aki-aki lengut teu karasa pan digigireun lapang teh kanang doma deket panggung teh gegerebegan atuh doma da samaluk aya nu ngajak diadu kikieu ai bareng turun teh tina panggung cek ustad alhamdulillah ngaos teh nyerep kana kerah goreng teh ngelai matak di pengajian mah tempatna tenang tempatna senang sok mana buktikeun ti imah hese sare datang ke pengajian mah pang pinterna sare tanyakeun ka bapak-bapak kamari poe Jumaah tak Masya Allah poe Jumaah di masjid tempatna tenang taroskeun ka bapak-bapak balas ku tenang khotib ge teu kadenge khutbahna bu mudah-mudahan sing kenging kabarokahan amin sing aya asar ibadah tina Muharaman ieu teh minimal bisa ngahirupkeun masjid atuh amin ya robbal. Nomor 2 tereh ngeusan ulah wakanya kakara deui aya mustami nu nyaram ngeusan
Da santri mah palinter atuh ku ajengan di titah ala odeng. Jang, ala odeng. Siap. Ai pek teh ka jero ke sarung. Magedean eueuh. Santri mangadu we. Ya Allah meni nyeri wios Gusti. Nu hilang nama nyerina ageng nama tekenging Gusti. Halo. Nomor 2, saur Sayyidina Ali di mana menakan tahun baru hijrah. Wa kun indan nafsi saronas, di hadapan nafsu urang pang awon-awona jal. Di hadapan Allah kudu jadi pangsaena, di hadapan nafsu mah kudu jadi pangawon. Nafsu teh tarapati ieu, tarapati ngadeuketan, da si eta mah tara beunang kagoda. Lares teu? Kunaon dina medsos hayu we ribut, parbut bener, coba mun parbut salah. Abdi menu lepat eureun, kos kamari kasus si panci golombrang. Da jaretun atuh. Ngera-ngera pasantren. Aki-aki menyaya salat lalaki jeung awewe dihijikeun. Sok we ajaran tong kudu make dalil awewe sok jadi imam komo nu geulis mah betah atuh salat teh. Komo sasap mah pas salat teh Allahu Akbar. Pas ruku teh hareupeun urang sok neng nongengna sing lami. Bu. Dina tahun ieu, tahun baru hijrah ieu mending keneh ngaku salah daripada ngaku bener. Nu bener mah kieu, nu salah ngaku salah eta teh bener. Nu bener ngaku salah eta teh bener soalnya. Nu salah ngaku bener komo eta mah salah. Halo. Gitu aja. Terakhir geus tereh geus. Untung atuh. Rame keneh nya. Jadi ngajina teh kudu rame. Nya isuk teh pa omong-omong aja anu ceramana di mana duka da di Tasik beungeut nanti siga si Ohang. Bareng datang mau menilunguh. Bari ari datang mau nilunguh siga nu kalep ai geus ngapanggung siga jaya rakasaatan. Mulai lunguh Pak ngumpulkeun tanaga. Bu, terakhir saur Sayyidina Ali wa kun indan nasi rajulan minan nas. Di mana tepang bilangan tahun nu engal di hadapan manusia urang teh sami jalmi nu ngabedakeun mah iman jeung takwa miwah ilmuna di hadapan Allah Subhanahu. Jadi jeung jalmi kudu akur sabab umur teh ngurangan mun teu akur jeung jelema rek kusaha dikubur jeung diurus. Jeung tatangga akur, jeung dulur sauyunan, jeung salaki tarapati pasea. Ieu mah rumah tanggana awet rajet, kudu nama rumah tangga rajet awet. Bu, naon bedana Ustad? Ayeuna kieu abdi bade naros ka ibu-ibu, mending nyekel obor nincak waduk, mending nyekel waduk nincak obor. Nya mending kana nyekel obor nincak waduk tibang iya wungkul bau, coba Masya Allah timbang leher, coba nyekel waduk pincak obornya baunya panas. Hayu we pasea seminggu 2 kali, ari anakan 2 tahun sekali. Ku abdi teh ditaros, amang cing si ibu geus nganeg deui geuning pan sok pasea we da amang mah cenah paseana tina sirah nepi kana bujal. Ti bujal ka handap amang mah dameng. Bu, jeung tatangga akur tara panasan ieu mah tatangga meuli motor langsung euceuk motorna berat ka hareup padah nyicil beda cenah motor kiriditan mah pas di ieu teh dipencet klaksonna teh kiridit gitu pas pangih jeung batur teh eta teh lising pas digas teh setoran. Bu, tatangga beli kulkas, euceuk masih dina jero kulkas, muriang tiis, ari bareng dikerok teh aya gambar kulkas. Bu, tatangga ngarehab imah panas bareng tatangga ngarehab imah panas bareng tatangga meuli kompor. Nya heueuh atuh. Kompor mah diseungeut mah panas euceuk. Masing boga anak jenderal tapi tugasna di Kalimantan anger we mun aya nu maling hayam anu neangankeun masaha tatangga
masih boga budak dokter tapi tugasnya di Aceh anger we lamun gering mah nu panggeulana ngalongok teh saha matak sing alalak. Saya yakin Ciramuhan ini adalah kampung yang bersatu. Amin ya robbal insya Allah. Amin. Santri tenang regreg ya grup ya Masya Allah. Nada goan kira ustad nyanyi. Bu, pan sekedeng deui trek ngeusan ngajeuna ge. Da abdi teh ieu teh kedah nama ece ngawas teh abdi teh kedah nama ka Garut Selatan. Da dipikir-pikir rek naon ka Garut dulur eueuh ngonang eueuh. Ka dieu. Bu, abi mah ti tangah ti usahawan nepi ka ayeuna ngaji teh eureun-eureun paling aya libur sadinten. Pamajikan mah di imah yes. Da apaleun salakina loba dulur. Halo. Pengatur acara di kasep. Ya. Hese jadi pengatur acara teh hese ulah sok ieu. Boro-boro pidato ngatur acara hese ngumumkeun ge hese. Abdi baheula keur diajar jadi pengatur acara nyebut pribados ge jadi pribodas. Di ditu aya RT anyar ngumumkeun dah heseun innalillahi wa inna ilaihi rajiun parantos mulih ka rahmatullahi wa barakatuh. Aya santri keur lomba pidato Allah Subhanahu wa taala berfirman wa may ya'mal misqala dzarratin sayyara yuhlihu. Halo Bu, hayang ngadu putra soleh saratna titipkeun naon cenah kade ari ka sakola make formulir ai nitipkeun ngaji di sawah kuing keur ngoren di kebon manehna di sawah. Ustad aya putra abdi ngaji ka dinya aya cek aing ku aing dicekekan hiji-hiji. Bu halo budak aya nama calerdas jangan babari ieu informasi teh abi keur nerangkeun poe kiamat ieu barudak poe kiamat teh gunung meletus lautan bahe bangunan runtuh da aya budak nu ngacung Pak Ustad ari dintenan kiamat sakola libur goblok aing geus bae. Halo bisa-bisa wae. Aduh tinggal bikin nyengir gitu grup marawis nyangeng ruhai isuk teh jadi omong ustadna cek terek ngajedog akeun bae. Bu ka budak mah kudu ngadua kumaha keheul bibir mamatahan hate mah ngadua sok doakeun budak keur ngamak ge doakeun sing alus. Ieu mah ka budak teh burung sia mah burung nepi ka kolot teh gegeleberan teu puguh budak baheula mah dibeweung budak ayeuna geus teu usum apa dibeweung patak narurut budak ayeuna mah di madrasah teh wah teu dek ngajedog da anak blender Pak. Halo tingali akang ieu jamaah meni nyarang ngeyeng kieu wios bari heureuy wios sen bae di dieu teh loba bajuna mah nu rapi da ieu teh loba nu keur garalo nya perebut sareng aang sanes aang haji aang suran BRI PNPM nya di ditu aya ditu mau ngalperbo ngabring ka imah ceunining waduh keur saya berjanji mudah-mudahan nu gaduh sametan sing ngalalunas amin ya robbal. Titipkeun nya sing hormat ka guruna mustahil boga budak ngarti mun ka guruna keheul moal mah boga budak soleh eta syaratna surubah maemun ka guruna sing hormat da guru ge jelema mun aya kasalahan musawarahkeun lain kudu digoreng we dina medsos. Da ustad ge jelema abi make kopeh teh lin sok soleh rem ustad beli di sarung wae disebut di sarung burut nyebut aing make calana ngongoraeun nya sarung aing baraseuh kekieuhan kubeurit jadi kopeah saeutik ustad-ustad jadi kopeah nya kopeah palid bu make kopeh teh lin sok soleh abi mah rem komona jero angkot pareup-pareup jeung nu nyusuan sok bari nu nyusuan teh geulis da apal ustad ge kanu geulis mah atuh mun teu normal mah abi moal boga budak ketang hareupeun abi we ke mall nyusuan da urang mah kiai direm cekit heuh da
kiai ge atuh da normal, euceuk da kudu ieu kudu ngajaga harga diri. Tungkul kiai ge lila mah da cangkeun. Ah ditempo we saeutik. Sugan eta orok nawaran ka urang. Ustad ngaleueut teu. Tingali si cek labu. Cek labu na kursi ah we gubag-gibag. Alhamdulillah. Lain rek niat ngabodor ieu mah, rek niat ngahibur mustami. Insya mudah-mudahan urang dieu sing ditebihkeun tina panyawan. Amin. Ya Rabbal. Amin. Sholli wa sallim daiman al ahmad Allah. Sholli wa sallim wal ali wal ashabi man qad wal ali wal ashabi man qad pesantren Riyadul Hidayah mugi tambih barokah pesantren Riyadul Hidayah kiaina tambih istiqomah pesantren Riyadul Hidayah santrina akhlakul karimah ses dunia kali akhiratna sholli bulan Sopar masih tahun baruan ajib-ajib sanaos bulan Sopar seueur nu pangaosan urang Cirapuhan ajib-ajib. Oke, sholli nyetel jeung akak. Ieu cirina ngaji sakedeung deui. 5 menit deui nu ka 10. Bu, Bu, pantos onang Jainuddin MZ ka dieu. Onang moal datang. Da geus maot. Ayeuna mah onang ku ceuli abdi da di dieu remote nah yang robah sora jadi Jainuddin MZ mah. Sugan datang. Sugan mirip deh kelawang onang heula nah di dieu remote-na mirip teu kelanya cek lepas bisa jadi sorasoan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahun baru Hijriah saatnya kita bangkit. 1444 telah berlalu, kini hadir 1445 kini datang. Betul? Betul? Umur bertambah, hari demi hari berlari silih berganti, masa demi masa berjalan begitu cepat. Sesungguhnya kita semakin dekat dengan kematian. Betul? 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 Jadi maronjong diberi amja. Abdi keur leutik eta. Masya Allah ngaduka kaleci ge.
ngadulang layangan ke make MJ. Ayo teman-teman, kita ngadu ulang layangan. Kadang-kadang ge ece kupun biang ge dititah meuli cengek ge jeung ieu cabe da make MJ ce pangmaseukeun cengek sareng ieu sareng bawang, cabe agung cek abi. Ada apa ibunda? Jangankan bawang, jangankan cabe, keridoanmu akan selukurai wahai ibunda. Cepun biangna naonan eta. Balik di warung langsung, ini bawangnya, ini cabenya, dan ini angsulnya. Waduh. Cepun biang teh masihan we. Dijawab ku abi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi. Bu, pamajikan ge dibere MJ mah seuri keur segala beak deh. Pan pamajikan ustad ge jelema. Ieu ustad abi beak gas, beak bawang, beak cabe. Bau deh di dapur teh bukakeun pan to dapur dibere MJ. Jangan cemberut. Gas boleh habis, bawang boleh ludes, garam boleh tiada, tapi cintaku padamu tidak akan pernah sirna. Dikeprokan aing siga sirkus. Bu, ayeuna aagim. Mahal mau aagim. Beri kerieueuh cenah. Ceuli deui wae. Sugan datang, Sugan. Apa kabar ibu? Aal mah bahagia malam hari ini teh ya. Karena apa? Baru kali ini Aal ke Cirapuhan. Ternyata Aal dikeliling sama kolam. Luar biasa. Meskipun bulan Safar ya tetap muharaman. Inilah luar biasa. Semoga Riyadul Hidayah tambah berkah. Sebenarnya tahun baru ini mengurangi jatah usia kita di dunia. Jadilah hamba yang terbaik di hadapan Allah. Betul tidak? Halo? Kenapa ting parolong begini? Cek si Ece menyaya agim banget na bulan naktif. Bu, si cepot sekalian ku aya. Da loba aing ngasorana. Aya. Aya budak nu ngajawab, aya 10 aya. Jeung nu eueuh. Heueuh da urang di dalam dunia di Bengkulunya aduh si Ece geuning loba sora ustad. Bu, Ustad Arifin Ilham. Tadi mau datang da geus maot wang onang heula dina ceuli dipencet. Alhamdulillah Arifin bahagia subhanallah. Jadilah hamba-hamba yang soleh, hamba-hamba yang bertambah angka umurnya, semakin berkurang jatah usianya. Jadilah hamba yang paling baik di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Panengap Arifin. Tambah umur, mari sama-sama. Mata kita semakin dekat dengan Quran. Lidah kita semakin basah dengan zikir. Karena gunung-gunung berzikir, lautan berzikir, semuanya berzikir kepada Allah. Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Subhanallah walhamdulillah wala illallah wallahu akbar subhanallah dulillah ampuni kami ya Allah wala limpahkanlah berkah kepada Cirapuhan ya Rabb wallahu akbar subhanallah ampunilah dosa-dosa kami ya Rabb wala illallah wallah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam rindu padamu ya Rasulullah salawat ala
aing make suara eta mah. Dikanya ngeyeng aing ge bihuk. Si manu di sisi nyengir. Aya ustad kieu-kieu teuing lah bae mal ka dieu deui aing nu lemah. Bu. Ustad Jepri. Itu mah uje. Ya, Ustad Jepri dia uje Ustad Jebran. Kudu nginum heula suganjang euy. Ih aya susu surupun bojo teh apa peuje teh kayak nyusu di luar. Ah mangga cing bae da kumaha deui. Dulu baralong ge uyuhan eta mun seripur ngagucubar tadi. Nya mah resep lah wae lah kumaha deui da. Masing sarehat nu disarisi teh santri bae. Ya Robbal. Tuh di sisi balong paur pas oyang-oyang kejebur. Bu. Uje mah kun ngalagu teh sing nu setep. Di dia lah ada remote nanti bisi jadi suara ucing. Hatimu tempat berlindungku dari kejahatan syahwatku. Tuhanku merestui itu, dijadikan engkau istriku, engkaulah bidadari surgaku. Jadi titin setik saya pun ujian mah ya Nabi assalamualaikum ya Rasul assalamualaikum ya Habib assalamualaikum salawatullah alaih. Abdi boga YouTuber duaan tukang nutur-nutur. Hiji RC Dakwah subscribe like and comment. Dua Agai Kreatif subscribe like and comment. Tak aing geus dipromosikeun. Pasti enggak aing dijieun klip na YouTube na. Awas samun poho kana BHS lebaran ka aing. Halo. Alhamdulillah. Kari sora MC. Ibu sok narangap dangdut di Selawi? Lah, osok. Tapi ge baheula mah MC kosidah modern, kan itu nama dangdut mun teu kapangiku kiai mah. Wajengan abi teh bakal jadi MC. Baheula mapal ti kobong. Eta guru keur parasmanan rek nempo meureun teh siga santri urang reuah nyokot daging kalau kan nyokot laja. Tak kahaden sok parasmanan eta usum dinu kawinan nyunatan muludan. Rajaban sok aya parasmanan kade laja tong diasupkeun kana piring lonor ento penipuan eta. Pernah abdi ngaji teh di mana eta masyaallah cenah ustad teh dituang geuning dagingna 2 bukur. Cek aing teh lebok ku sia. Da eta mah aja. Ti MC cicing lain MC eta geus alus ieu mah MC dangdut kieu ya alus mana jeung lu sok ka dieu. Ah bae ah aing teu ceuli sabeureumna aing di dieu mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa bersama Qasidah Modern Kita Nada hadir pada kesempatan malam hari ini. Tentunya dalam rangka peringatan Tahun Baru Hijriah 1445. Semoga Pondok Pesantren Riyadul Hidayah menjadi pondok pesantren yang lebih berkah, maju, dan santrinya istiqomah, sukses, dan menjadi generasi ulama al-alimilin, imam al-muttaqin dan muttaqin. Sebuah persembahan daripada Kita Nada hadir pada kesempatan malam hari ini. Sajian instrumentaria tadi semoga menghibur Anda dan tentunya selalu happy ya. Marilah kita sambut artis kita LP Sukakiih untuk Anda. Bisa aing bisa tinggal baru dak krek kiih meureun ku ajengan. Halo kari oma hiji deui oma teuing da subscribe ieu YouTuber teu barosen nyengir deui aing nempo beungeut meureun Oma Irama. Biasa we satria bergitar mau gitar dina kuda. Pika basuh nih.
Suara naon? Ustad, cuma aing disebut kuda, cuma. Datang Rika Rahim. Roma, sungguh aku tunggu kehadiranmu dari tadi, wahai Roma. Apakah engkau bisa mengobatinya, Roma? Aku mohon padamu, Roma. Oma mau beri kalem teh. Eta kekeh wae ka Oma. Aku mohon padamu. Apakah engkau bisa mengobatinya, Roma? Cek Oma. Insya Allah. Menyaya Oma petekel. Mata kade mun boga budak ulah diasuh ku lagu Oma. Maka hese sare itu bisa milihan mah. Coba jete bila kamu di sisiku, hati rasa sadu, satu hari tak bertemu, hati rasa rindu. Hese sare sok udah ajaran. Bila kamu beri di pangku di sisiku, bila kamu di sisiku, bila kamu di sisiku. Kamu diteunna sisiku imah mah. Mata kade sing bisa milihan lagu Oma. Nya lagu Oma mah power teu bisa milihan mah. Nya aya pemuda, wah eta pemuda keur naik mobil natanyakan mudun deui ku Oma mah jadi lagu. Rem tangan, rem tangan, rem tangan sekuat tenaga. Tuh bisa. Kamu cicing sia neng nyengir wae. Bo, kamari 17 Agustus mun ku Oma upacara we. Eta lagu Indonesia Raya bau robah. Biasana Indonesia tanah airku jadi robah. Indonesia Raya merdeka merdeka. Paureun upacara karya kabeh dia. Halo. Bu, tak Oma mun ngagitar teu daek robah kieu. Mer. Teh. Kieu eta teh aya rahasia neangan hulu gitar mu potong, pan potong. Jadi aya patatang. Aya patatang. Oh mohon sing barokah. Sing panjang umur. Margi patatang mah balad Oma. Sok kacacana ku Oma mah. Mohon. Agus, Asep, Nuris, teu asup Oma. Nya henteu. Patatang mah kacanak wae kana lagu mohon dina Oma ge dangdut Bapak Tatang, dangdut. Can pernah aya dangdut Bapak Asep, can aya. Dangdut Bapak Iwan. Nggak sama, nggak penting reka Bandung aing isuk aya acara masing sarehatnya teteh akang santri sing sarehat jadi akang sakulawari sarehat para kiai sadayana tambi barokah ilmu ya robbal es batu disimpen luhur termos mung cekap sakitu nu kasep bade permios buah tomat buah beuteuy tamat baju jubah celana cupra yuda dangkud bang sopan-sopan Sopian LP Sukaisi cukup sekian dan aduh ikan hiu muter-muter sayu letter aduh Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak ibu-ibu saur panitia teh wakaruih rupina aya hatur lumayan aya tuangan 10 kangen di bumina masing-masing. Mangga